Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa nisabud zahabi jeung ari nisobna emas. Isruna iku 20 nawanana miskolna. Tahdidan kalawan had pasti. Biwajni makata kumake timbangan Mekah. Wal miskolu jeung ari samiskol dirhamun eta sadirham wa salasatu asba'in wa salasatu arba asba'i dirhamin jeung 3/7 dirham. Wa fihi jeung eta tetep dina itu nisabud dahab nisabid dahabi tegasna dina nisab emas rub'ul usri ari 1/4 wa huwa jeung ari itu rub'ul usri nisfu miskolin eta satengah miskol. Wa pima jeung dina emas zada anu ngaleuwihan ieu ma ala isrina kana 20 naonana miskolna bihisabihi ku ngitung-ngitungna itu emak majada. Wa in qala jeung najan saeutik naon ajaidu leuwihna. Sarahna jajaran kadua dina paslun. Wa qad ja'ala jeung nyata ngajantenkeun saha Allahu Gusti Allah bihima kana itu dahab wal fidah kiwamad dunya kana ngadegna dunya wa nidhama ahliha jeung tersusun ahli na itu dunya. Fa inna hajatin nasi dasaestuna pirang-pirang kabutuhna manusia kasiratun eta anu loba wa kulluha jeung ari sakabehna itu hajat tak tadi eta nerapkeun itu hajat bihima kana itu dahab wal fidah. Paman maka ari sahajalma kanaja eta anu nyimpen atawa ngagudangan nyimpen ieu man huma kana itu dahab wal fidah faqad abtala tah nyata ngabatalkeun man al hikmata kana hikmah alati anu khuliqa anu diciptakeun dijieun itu dahab wal fidah laha pikeun ieu hikmah. Bihilapi goirihima kalawan beda salian ieu dahab wal fidah min sairil jawahiri tina sasesana pirang-pirang permata. Pala zakata maka teu aya zakat eta tetep pihima dina itu jauhar piha dina itu jauhar li adami wurudiha karena henteu kawaridna itu zakat piha dina jauhar. Sumia di ngaranan naon ad-dahabu dahab mas bidalika ku itu dahab li annahu karna saestuna itu dahab yadhabu eta sok leungit itu dahab. Ayeuna boga emas isuk dijual. Mun hayang lila boga emasna kawin ka urang Jawa. Eta mah rada lila tambah badag deui. Wasumiat jeung dingarana naon al-fidatu fidah perak bidalika ku itu fidah li annaha karna saestuna itu fidah tanpadu eta sok leungit itu fidah sarua hartina jeung yadhabu. Wa dinaru jeung ari dinar
akhiruhu eta ari akhirna itu dinar narun eta seuneu. Ai dinar teh lamun duit dicitak tina emas ngaranna dinar nya. Akhirna seuneu. Matak nya teu matak. Wa dirhamu jeung ari dirham akhiruhu eta ari akhirna itu dirham hamun eta kasusah jeung kabingung. Susah atau bingung hamun. Tingali kada sok tungtungna dinar nun jeung nun alif ro narun pinarakaeun. Tungtungna dirham tungtungna ha mim hamun kabingung jeung kasusah. Anaru ari nar akhiru dinarin eta akhirna dinar natokot ngucap itu nar bihi kalawan dinar. Walhamu jeung ari ham akhiru hada dirhami eta akhirna ieu dirham aljari anu berjalan. Wal mar'u jeung ari jalma bainahuma eta tetep antarana itu dirham jeung dinar. Malam yakun dina salagi teu bukti jalma warian eta anu waro nu apik. Mu'adzabal qalbi eta disiksa hatena bainal hammi antara susah bingung wanari jeung neraka. Maksudna mang bainal hammi wanari teh kieu di dunyana disiksa ku kabingung jeung kasusah, di akhiratna disiksa ku naon? Ku neraka lamun emas jeung perakna teu ngajadikeun waro gitu. Lamun teu apik. Fal mar'u maka ari jalma in ahabba eta lamun mikaresep ieu mar'u huma kana itu dahab wal fidah qalbuhu eta ari hatena itu mar'u mu'adzabun eta anu disiksa bainal hammi antarana susah di dunia wan naru jeung naraka wan nari jeung naraka fil akhirati di akhiratna bisabab iktisabihima ku sabab ngasabna itu dahab wal fidah tawa dinar jeung dirham min haramin tina anu haram adama ada i zakatiha atawa henteu ngalakonan zakatna itu dahab wal fidah. Toh sakitu sarahna. Wa nisabu dahab ari nisobna emas perak nisobna emas eta teh 20 miskol atawa rub'ul usri 1/4 ari samiskol teh hiji 3/7 dirham. Jadi tina 20 miskol teh zakatna 1/2 miskol. Malah zadana oge saleuwihna wajib di zakatan sanajan leuwih saeutik. Cek ayah Banjar ieu mah nya di urang mah daerah Jawa Barat khususna pikih nanti sok nyanad ka Banjar. Cek ayah Banjar mah samiskol teh 8 gram. Samiskol teh
atuh 20 miskol teh 160 gram, maka zakatna teh 4 gram. 4 gram teh setengah miskol teh ya. Maka cara ngitung zakatna kieu umpamana ya. Ya lamun ngitung banyarnya, ngitung banyar. Lamun boga emas 200 gram berarti zakatna sabaraha gram? Jadi zakatna teh sabaraha gram lamun 200 gram teh? 5 gram. Cokot we 1/40 na. Grasok. Lamun 200 gram bagi 40 hasilnya sabaraha? 200 bagi 40 sabaraha? 5. Wajib zakat tina 20 miskol teh lamun emasna emas murni. Tapi lamun emasna campuran mah teu wajib. Emasna emas campuran atawa lamun urang mah nu disipuh geuningan eta mah teu wajib. Jeung deui anu dipake nya lain nu disimpen. Lamun hitungan urang mah mang nu sok biasa galib 20 miskol teh sama dengan 85 gram. 85 gram hitunganana 2 gram, 25. Jadi samiskol teh 2 gram, 25. Sok kalikeun 2 gram, 25. Jadi samiskol teh 4,25 gram. Punten sanes 2 tadi salah. 4,25 gram kali 20 miskol sama dengan 85 gram. Eta nu sok galib di urang. Tah lamun 85 gram wajib zakatna teh 1/4 tinggal bagi we ce ayeuna mah kieukeun 85 bagi 40 sama dengan sabaraha eta zakatna sok hitung deui. Jadi lamun 85 gram teh zakatna 2,25 gram. Eta 1/4 na. Pokoknya mah setengah miskol we eta teh. Pancek tadi samiskolna 4,25 gram. 4,25 gram. Berarti setengah miskolna sabaraha? 2,25. 12 setengah atau mencukurang mah gitu mana. Nah, sarahna biwazni makata ayli qali kana dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al mikyalu ari mikyal takran. Mikyalul Madinati eta takran Madinah wal waznu jeung ari wajan wajnu makata eta timbangan Mekah. Qaluhu wal miskol dirhamun wasalah satu asba'i dirhamin. Bahwa maka ari itu miskol isnani eta 2 wasabuna jeung 70 naonana habbata sairin kacang sairna mu'tadalatin anu meujeuhna goiri maksuratin anu teu dipesek aya kulumudan geuningan. Tah lamun diukur ku kacang mah kacang sair 72 siki. Wa nisabil waraqi jeung ari nisabna perak wariki. Wa nisabul wariki jeung ari nisabna perak.
bikasri roi kalawan kasroh rona wa huwa jeung ari tu warik alfiddatu eta perak mi'ata dirhamin eta 200 dirham wa fihi jeung eta tetep dina itu nisabul warik rub'ul usri ari saparapat per puluh homsata darohima tegesna 5 pirang-pirang dirham wa pima jeung dina perkara zada anu leuwih ieu ma alal mi'ataini kana 200 dirham bihisabihi ku ngitung-ngitungna itu majada wa in qala jeung najan saeutik naon ajaidu leuwihna wala syai'a jeung teu wajib tos heula kitu heula baca heula nisab perak mah 200 dirham. Jadi lamun boga perak 200 dirham wajib zakat. Sabara zakatna? Sami zakatna mah saparapat per 10. Berarti lamun tina 200 dirham teh saparapat per 10 sabaraha? 200 bagi 40 jadi 5 dirham zakatna teh. Jeung leuwihna oge wajib dijakatan. Sapertikeun bogana 300 dirham perakna. Berarti zakatna sabaraha? 7,5 gram lamun boga 300 teh. Tata mah jadana eta. Lapad warik menang dibaca sabaraha jalan, menang dibaca warik, menang dibaca warok. Malah wauna menang dibaca 3 jalan. Menang warik, menang wu, menang wi. Rona oge menang disukunkeun dibaca warki. Tuh di nasarana ajaran ka genap jahanap. Bikasri ro'i ae wa patiha jeung patahna ieu ro ma'a fathil wawi sarta patahna wau. Jadi menang warok, menang warik. Pihima dina itu ro jeung wau. Wa yajuju jeung menang naon iskanur ro'i nyukunkeun ro dibaca war. Ma'a taslisil wawi sarta 3 barisna wau. Papihi humsul lugotin maka eta tetep dina itu warok humsul lugotin ari 5 pirang-pirang lugo. Wala syai'a jeung wala syai'un jeung teu wajib zakat teu aya naon-naon fil magsusi dina barang anu dicampur min dahabin tina emas aw fidatin atawa tina perak hatta yablugo sehingga yen tepi naon khalisuhu anu murnina itu maksus nisoban kana nisob. Wajib zakat emas 20 miskol, perak 200 dirham teh lamun murni. Atuh lamun campuran mah teu wajib. Campur mah campur umpamana. Tapi nu murni nage nepi kana 20 miskol, maka eta mah tetep wajib zakat. Sapertikeun pamana emas 85 gram tuluy disipuh dicampuran ku perak
eta mah tetep wajib. Ngan ieu mah umpamana teh boga emas 85 gram teh teu murni. Da anu 5 gramna perak umpamana gitu. Tah eta mah teu wajib naon? Zakat. Tingali geura sarahna jaran 8 ti luhur. Wala sayun fil magsus ay al makhluti tegasna anu dicampur bima kalawan perkara huwa anu ari ieu ma adwanu eta leuwih handap minhu tibatan dahab kadahabin saperti emas bipidotin ku perak wapidotin jeung perak binuhasin ku tambaga. Jadi dicampuran emas campuran ku perak campuran ku tambaga. Tah eta mah teu murni maka teu wajib zakat. Wala yajibu jeung teu wajib fil huli dina perhiasan al mubahi anu diwenangkeun. Naon zakatun zakat? Amal muharramu anapun ari perhiasan nu diharamkeun. Kasuarin seperti gelang, wa khalkhalin jeung gengge, lirajulin pikeun lalaki, wa hunsa jeung pikeun awewe. Fatajibu maka wajib naon az-zakatu zakat fihi dina itu muharram. Teu wajib zakat tina emas jeung perak anu sok dipake papaes tur meunang dipakena sanajan nepi kana nisab. Beda jeung emas perak anu dipake papaes tapi haram seperti lalaki atau wandu. Umpamana lalaki atau bencong make gelang, make gengge, bari nepi kana nisab, maka eta mah tetep wajib zakat. Atau budak lalaki make emas tetep haram. Atuh lamun nepi kana nisab maka tetep wajib zakat eta oge. Kesimpulanana mah awewe teh meunang make emas make perak tah anu dipake mah teu wajib dijakatan gitu. Nu wajib dijakatan mah emas perak anu nepi kana nisab bari disimpen gitu. Ari keur lalaki mah teu meunang make emas perak. Maka lamun lalaki make emas perak bari nepi kana nisab maka sanajan dijadikeun perhiasan tetep wajib zakat. Wa yahilu jeung halal lirajuli pikeun lalaki naon al khatimu ali minal fiddati tina perak la teu halal minad dahabi tina emas bihasabi adati amsalihi kalawan ngitung-ngitung kebiasaan pantarna itu rajul. Naonana kodron ukuranana wa adadan jeung bilanganana wa mahalan jeung tempatna. Balabsuhu balik taari makena itu khatim sunatun eta sunat. Li'annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhada eta ngadamel Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiman kana ali min fiddatin tina perak. Wa ja'ala sareng ngangge make Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hu kana itu khatim fil yamini dina panangan katuhu. Maaf salah. Wa ja'luhu sareng ari make na itu khotim ulah make Nabi
sareng ari makena itu khotim fil yamini dina panangan katuhu afdalu eta leuwih utama. Wasunnatu jeung ari sunatna ayaj'ala eta yen ngajadikeun. Wasunnatu jeung ari sunatna ayuj'ala eta yen dipasang naon alpasu itu khotim, naon alpasu khotim ali mimma tina perkara yali anu nyanding ieu ma kapahu kana dampal leungeun jalma. Walawi takhoda jeung lamun ngajadikeun sa rajulu rajul khawatima kana pirang-pirang ali kasirotan bari loba lial basa karna yen make rajul al wahida kana nu sahiji badal wahidi dina sabada nu hiji jaja tah meunang itu ittihad. Pain labisa maka lamun make rajul ha kana itu khawatim ma'an barina barang jaja tah meunang itu labsu malam yakun salagi henteu bukti pihi eta tetep dina itu labsu naon isrofun leuleuwiheun walau tahotama jeung lamun make ali saha rajul fi ghairil hinsiri dina lian singir jaja tah meunang itu tahotum ma'al karohati sartana makruh. Wayahilu jeung halal naon li rajuli pikeun lalaki naon tahliyatu alatil harbi mapaesan pirang-pirang alat perang minal fiddati tina perak kasaipi seperti pedang warumhi jeung tumbak walman tokoti jeung ikat pinggang beubeur kopel mun tentara lah henteu perkara layal basu anu teu make rajul hu kana emak kasarji seperti lesan walijami jeung pelana bihilapil mar'ati kalawan beda awewe palaisa maka teu aya laha eta tetep pikeun mar'ah naon tahliyatu alatil harbi mapaesan alat perang la bidahabin henteu kalawan emas wala bifidotin jeung henteu kalawan perak. Wayahrumu jeung haram ala rajuli ka lalaki naon alisrofu leuleuwiheun fi tahliyati alatil harbi dina mapaesan alat perang. Wayajuju jeung meunang naon tahliyatul mashafi mapaesan mushaf wat tamaimi jeung pirang-pirang jimat bifiddotin kalawan perak li rajuli pikeun lalaki wal mar'ati jeung awewe. Wayajuju jeung meunang laha pikeun mar'ah pakot tungkul bidahabin ku emas mapaesan mushaf jeung jimat keur awewe mah meunang ku emas. Qala ngadawuh Sa'al Ghazali waman jeung ari saha jalma kataba eta nu nulisan man al mushafa kana mushaf bidahabin ku emas pakot ahsana tah nyata geus ngaluskeun itu man. Paslun ari eta hiji pasal wa nisabuz zuru'i sareng ari nisabna tatanduran wasimari jeung buah-buahan homsatu ausukin eta 5 pirang-pirang wasak minal wasaki ari ausuk eta dicokot tina lapad wasako masdarun tegasna masdar bimakna jam'i kalawan makna jama' makna ngumpulkeun li annal wasako karna saestuna wasak yajma'u eta ngumpulkeun ieu wasak asi'ana kana pirang-pirang sok
Ieu pasal rek netelakeun nisab tatanen jeung buah-buahan. Nisabna tatanen jeung buah-buahan teh 5 wasak. Ausuk dicokot tina 8 wasak. Bimakna al-jam'u ngumpulkeun. Naon sababna? Sabab wasak teh sok ngumpulkeun kana pirang-pirang sok. Sok teh lamun ceuk basa Sunda mah dikulak. Kulakan geuningan. Wahia sareng ari itu homsah. Ail homsatu tegasna 5. Ausakun pirang-pirang wasak. Alpun eta 1000. Wasita mi'ati ritlin jeung 600 kati bil Iraqi kalawan bangsa Irak. Wa fi ba'din nusai jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan bil Bagdadi ari lapad Bagdadi bangsa Bagdad. Wa ma jeung ari perkara zada anu leuwih ieu ma pabisabihi tah eta tetep kalawan ngitung-ngitungna itu mazada. Warid lu Bagdada jeung ari sakati Bagdad ingdan Nawawi mungguh Imam Nawawi. Miatun eta 100 wasamaniatun jeung 8 wa isruna jeung 20. 128. Naonana dirhaman dirhamna wa arba'atun jeung 4 wa arba'atu asba'in wa arba'atu asba'i dirhamin jeung 4/7 dirham. Ari 5 wasak teh 1600 kati Bagdad. Ceuk Imam Nawawi ari kati Bagdad teh 178 dirham ditambah 4/7 dirham. Maka ari sawasak teh mun diurang mah 60 sok. 60 sok. Ari sawasak aya 320 kati. Maka kalikeun 5 wasak kali 320 sama dengan sabaraha? Ari sakati teh mun dikira-kirakeun di urang mah sama dengan 2,5 kilo. Sakati eta teh ngaranna teh. Maka lajimna 1600 kati teh sarua jeung 800 kilo kurang leuwih. Cekawal anu tadi saso teh sabaraha? Saso teh 2,5 kilo. Bahasa sejenna kati teh sakati. Ari sawasak sabaraha sok? Hah? 60 sok kalikeun ayeuna maka 60 kali 5 60 sok kali 5 wasak sama dengan sabaraha? 300 naon? 300 sok. Ayeuna 300 sok kali 2,5 kilo sama dengan sabaraha? Sama dengan 750 kilo tah. Maka Jakarta tanen teh 750 kilo bersih. Bersih tina naon? Bersih tina cangkang, bersih tina huut. Qauluhu nisabuz zuru wassimar.
aya li khabarin tegasna karena aya hadis laisa teu aya pima dina eta tetep dina perkara duna khamsati ausukin anu tetep ma kurang tina 5 pirang-pirang wasak naon sodakotun zakat. Terus kahanapna qalu minal wasaki aya mustakun tegasna di mustak minal wasaki tina lapad wasaka. Wa qaluhu sarih tegasna lapad masdar aya la wasaka bimakna jam'u jama'a ngumpulkeun Allah. Qala Allah taala wal laili wa ma wasak wal laili demi waktu peuting wa ma jeung perkara wasako anu ngumpulkeun Allah aya jama'a tegasna ngumpulkeun Allah. Wa qaluhu dawuhan musannif bi maknal jam'i tegasna lapad bi maknal jam'i. Pokona mah wasak teh maknana ngumpulkeun jam'u. Wa fiha jeung eta tetep dina itu juru ai ajru'i tegasna dina juru tatanduran wasimar jeung buah-buahan in sukiyat lamun dicebor itu juru wasimar bima is-sama'i ku cai hujan wa huwa jeung ari sama al-matoru eta hujan wa nahwu jeung saumpamana hujan kasalji seperti salju awis saihi atawa cai caah wa huwa jeung ari ieu saeh al-ma'u eta cai al-jari anu ngalir ngocor alal ardi di luhureun bumi bisababi sadinahrin ku sabab ngabendungna walungan payas mudu tuluy naik naon almau cai ala wajhil ardi kana permukaan bumi ngeleb ka luhur payaski tuluy nyebor itu maun ha kana itu juru wal usru jeung ari 10 al usru ari 10 mubtada muahhor tina wapiha nu tadi wa in sukiyat jeung lamun dicebor itu juru mana bidaulabin ku kincir bidomi dali kalawan domah dalna wa fatihah jeung patahna itu dal menang dulab menang daulab ma eta perkara ari daulab eta perkara yudiru anu muterkeun hu kana itu ma naon al hayawanu sato aw sukiyat atau dicebor itu juru binadhin ku timba ngakutan minahrin tina walungan aw bi'rin atawa sumur bihayawanin ku sato kabairin seperti onta au bakorotin atawa sapi nisful usri ari satengah tina 10.
Wa piha azru'u ngaluarkeun zakat teh 1/10 nya. 1/10 tina hasil tatanen atawa tina hasil buah-buahan. Maka tina 750 kilo teh 1/10 na berarti sabaraha? 750 kilo 1/10 na teh 75 kilo. Ngan wajib 1/10 soteh lamun dicebor ku cai hujan atawa ku sabab nyieun dam. Dam teh bendungan teh. Sapertikeun umpamana nyieun dam dina solokan. Tuluy dikocorkeun ka sawah urang. Tah eta teh 1/10 wajib zakat teh. Siga kamari geuningan basa akang ka ditu tuh ka Curug Malela katen ci ulpah geuningan kamari teh. Tadi hareupeun imah ulpah geuningan teh cai teh nu badag ulpah. Cai ti mana teh? Ti gunung eta ti mana teh? Hah? Cai teh badag gulidag moang resep teh eta teh. Tah teh lamun cai model kitu tuluy dialirkeun ka sawah gitu. Maka eta teh zakatna 1/10. Lamun didamkeun, dibendungankeun gitu. Kumaha leuwihna? Wa majada leuwihna ge wajib dijakatan. Umpama ya menang pare teh bersih 800 kilo. Berarti 750 wajib dikaluarkeun sabaraha? 75 kilo. Tuluy wa majadana 50 kilo tah wa majadana 1/10 na sabaraha? 5 kilo berarti ngajakatanana teh 755 kilo. Wapima jeung eta tetep dina perkara wampima jeung eta tetep wajib dina perkara sukia anu dicebor ieu ma bima isamai ku cai hujan wadulabi jeung ku kincir masalan umpamana sawaan bari sarua salah satu arba'il usri ari salah satu arba'il usri ari 3/40 tina 1/10 ari 3/40 tina 1/10. Sok baca. Lamun diceborna ku cai hujan jeung ku cai anu make biaya. Cai hujan ongkoh make biaya ongkoh. Kincir mun di urang mah ayeuna irigasi teh. Maka zakatna teh 3/4/10 na. Sabaraha cenah? 3/4/10 na tina 750 kilo. Maka umpamana kieu hasil panen teh 2 ton. Berarti zakatna sabaraha tah? Balikan deui. Jadi lamun 2 ton teh zakatna sakintal satengah. 2 ton jadikeun heula kilo, berarti 2000 kilo. 2000 kilo kali 3/4. Berarti 2000 kali 3 sama dengan 6.000. Tah eta disebutna teh nu luhur teh naon ngaranna teh? Pembilang. Tuluy ayeuna bagi ku penyebut kitu lin. Penyebutna teh 4. Berarti sama dengan 4 40 berarti 6.000 bagi 40 sama dengan 150. Lamun dikilokeun berarti zakatna tina 2
ton teh 3/4/10 sama dengan 150 kilo.